Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Sedulur sadayana teu karaosnya waktos teh. Ayeuna tos asar deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda anu di mana wae ayana. Sedulur nu di lembur baraya anu di kota. Mudah-mudahan sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sarang mudah-mudahan sadayana dibabarikeun milik rezekina. Sarang mudah-mudahan deui selalu aya dina kalancaran sagala rupina. Ke sedulur sadayana dina kesempatan video kali ieu simkuring biasa sedulur ya. Simkuring kalarasan ayeuna nuju di persawahan ya. Simkuring ayeuna nyalira sahabat. Duka si Caming ka mana, duka si Adol ka mana. Tapi henteu menghalangi simkuring ngadambel konten sedulur. Mudah-mudahan sedulur sadayana tiasa kahibur ku konten-konten simkuring. Sareng mudah-mudahan oge aya mangpaatna oge kanggo sadayana nya. Nya intina mah can aya anu ku simkuring tiasa dibalas ka aranjeun sadayana. Iwal ti ku simkuring didoakeun sadayana sing dibabarikeun milik rezekina ku Allah ya. Sarang sing disehatkeun. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rencana simkuring ayeuna bade ka Cikao. Hoyong Guyang. Jigana enakeun sedulur. Nya. Jigana enakeun ya panas-panas kieu. Ka Cikao Guyang. Keun bae nyalira ge. Nya. Urang jieun kebahagiaan dina diri urang ku urang pribadi. Datana wuruh atuh batur rumah bisa ngabahagiakeun urang tanpa ku urang dijieun. Ku urang sering dibahas dina video-video simkuring anu kapangkernya. Kebahagiaan teh lain di teangan tapi dijieun. Dijieun ku saha? Nya dijieun ku pribadi. Dijieun ku diri pribadi gitu. Da ayeuna urang rek neangan kebahagiaan deka ujung dunia ataupun ka mana urang neangan kebahagiaan tapi diri urang teu rasa bahagia cicing di mana wae tetep. Tapi urang cicing di lembur, urang sorangan tapi ku urang bisa dijieun eta kebahagiaan pasti bakal timbul dina diri sendiri jeung perasaan sendiri kebahagiaan eta sedulur. Aya Mang Boing sedulur keur ngoyos keur babad galeng melak naon nya. Wah, malah kacang dulur.
Mang Boing malah kacang. Ah. Orang samperkeun lah ya. Orang samperkeun. Oh, kadin. Awak. Ayo, Os. Dia ke Lebak. Gararing gitu. Lebak di Macikao. Saatnya. Oh, saat. Ternyata sanes Mang Boing. Sanes Mang Boing, saudara. Wakadin. Aduh. Sim kuring jadi ngaros. Ih, sieun. Ganteh Mang Boing. Ternyata Wakadin. Saur Wakadin. Biar nyarios. Cikaona saat. Coba non inti nama ari sim kuring sok penasaran ya. Sancan sim kuring ninggal gitu. Ninggal anu nyata. Nah, jadi supados ngahilangkeun ngalengitkeun penasaran eta. Oke lah, sim kuring disampeurkeun ka Cikaona. Bener apa henteu saatna. Soalnya kemarin mah leker marak, rada ageng, rada lumayan China. Tapi ayolah. Orang surprise ya. Orang surprise apa benar saat China apa henteu tapi di dia ketinggal rada bodas China. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur sadayana teu karaosnya waktos teh. Ayeuna tos asar deui. Abdi nya tadina rencanana bade ka Cikao. Tapi panas kalebakna. Rada malas. Gitu. Sim kuring mah kieu da teu aya batur oge nya nyalirage jalan lah luntang lantung. Luntang lantung neangan nu ngagantung. Nya pada inti nama jieun lah kabahagiaan araranjeun sadayana tina diri pribadi. Jadi ulah jauh-jauh neangan kebahagiaan mah da anger wae sim kuring sering dibahas meskipun orang liar ka mana wae tapi hate urang teu ngarasa bahagia tetep kebahagiaan moal kapanggih. Tapi urang cicing di lembur tapi ku urang diri urang dijieun kebahagiaan ku urang otomatis bakal datang eta kebahagiaan karena diri urang. Yakin pokoknya mah kudu yakin karena diri pribadi. Lamun urang geus yakin karena diri pribadi bakal yakin ke Allah na. Lamun urang yakin karena diri bakal yakin ke Allah na. Jadi angan jati diri urang nu sabenerna. Lamun urang geus manggihan jati diri urang pasti urang bakal manggihan kana nyiptakeun urang. Nyata Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin hirup mah. Jadi sim kuring sering ngabahas dina kahirupan mah aya 4. Jodoh pati bagja cilaka eta geus aya dina diri urang. Tinggal urang ngajalankeunna. Tina jodohna. Jodoh tina patina, tina bagjana, tina cilaka. Jadi urang lamun geus manggihan jati diri urang pribadi urang moal reuas. Moal reuasna naon kana 4 eta. Nya jodoh lamun urang manggih jodoh. Jadi orang moal kaget, moal kumaha da urang geus aya papasten di baheulana urang teh geus ngahiji jeung dinu 4 eta. Jodoh pati bagja cilaka. Ana lamun urang dina manggihan cilakana oge urang moal kaget. Karena naon? Karena cilaka geus aya oge dina diri urang. Moal ngarasula lah intina mah. Segala permasalahan pasti aya jalan kaluarna. Tapi lamun urang ngagunakeun nafsu jeung urang ngagunakeun ngarasula naon sagala rupa. Jadi lain jalan keluar nu manggihan teh.
masalah nu bakal masalah demi masalah bakal bertubi-tubi datang. Ya, inti nama belajarlah jang neangan kahirupan sabenerna. Da urang mah tugas di alam dunia teh neangan jalan urang teh dihirupkeun ku Allah teh keur naon. Jeung urang jalan kahirupan kahareupna teh kudu kumaha. Ta urang nu kudu ku urang diteangan. Mudah-mudahan sedulur sadayana biasa memahami ngocoblakna sim kuring ya. Da ari abdi mah kieu da ngocoblak we. Eta mah batu rek nyarios naon nya teu paduli sim kuring mah, nu penting sim kuring teu ngarugikeun batur gitu. Hirup sim kuring sorangan teu jadi masalah. Tapi hirup urang kudu butuh batur. Urang teu bisa hirup ku sorangan. Urang butuh batur. Ya jadi intina urang kudu silih nya. Tah. Jadi tina diri urang teh geus aya Prabu Siliwangi teh eta teh siloka sebenarnya mah dulur. Sabarna mah urang papada manusia tos ganggaduhan Prabu Siliwangi. Urang tos ngagaduhan erbu Prabu Siliwangi. Tapi rata-rata jalmi can tiasa mendakan eta Prabu Siliwangi. Jadi naon nu disebutkan Prabu Siliwangi teh? Ya inti nama urang kudu bisa silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Jadi orang kudu bisa silih nyengitan, silih ngahargaan ka papada manusia. Ya. Jadi dina video ieu sim kuring luntang lantung nyalira. Tapi meskipun sim kuring luntang lantung nyalira, tapi sim kuring ngarasa bangga, ngarasa bahagia. Karena sim kuring tos tiasa ngahibur baraya sadayana, dulur sadayana. Mudah-mudahan sadayana tiasa kahibur nya dina sajian-sajian abdi. Selama ieu mudah-mudahan sedulur sadayana Allah dibalas ya, kebaikan anak. Amin amin Allahumma amin. Jadi sim kuring ana luntang lantung di sawah nyalira, luntang lantung. Tapi luntang lantung eta mengandung makna jeung naonnya? Intina mah luntang lantung lain sakedar luntang lantung doang gitu. Sim kuring ngacebrak di dieu. Tapi lamun dipahami sedulur sadayana insyaallah jadi manfaat, jadi ilmu oge kanggo sadayana ya. Oke, sedulur sadayana, video abdi dicukupkan sekian dulunya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah-mudahan jadi barokah kanggo sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.